Video ini disponsori oleh kopi hitam tak bermerek. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Subscribe dong, subscribe. Selamat menonton dan selamat menikmati video ini. Aduh, masih bapak teh. Masa orang titaloan Mang Acot, sedangkan Mang Acot make pedang, orang make pacul. Ya elah atunya. Ah, lihat tuh, emang. Orang punya ide. Apa orang minta tolong ke Mang Gorbon apanya? Kan Mang Gorbon kan baturan nama Mang Acot. Kan Mang Acot kan bager ke Mang Gorbon. Tah, pas-pasan. Orang samperkeun heula gitu. Aya kamera. Bang. Kemana wae euy? Urang gak hadir ye, hadir deui ye. Maklum lah, sibuk ngarit. Mang Gorbon tuh nya. Pas-pasan yeuh. Udang. Mang. Aya nu ngahudangkeun dada ke bobo. Ai maneh saha? Mang, tolongin aku. Dong. Ada apa kah gerangan kawan? Ada apa? Arek minta bantuan, Mang. Kunaon? Iya, pang bantuan nagikeun ke Mang Acot. Terus? Kan bapak kan boga Oh, mana anak Mang Eok lain? Kan. Jenggot ka sapu. Betul eta. Oh, naon? Kan Mang Acot kan boga utangnya gede tah. Bang. Kita non nagikeun gitu. Urang minta bantuan kek aya lah jeung kopi rokok mah. Kabeneran aya cop ye. Aya teh kopi jeung udutna. Ayo, Mang. Aya teh baraha, namun leutik mah embung urang mah. Urang molor namun gede mah kajeun urang gaskeun. Aya, Mang, gede. Lu bener sia. Aduh, Bohong ka dewek. Ieu leungeun Mamang can di kumbanya tos obe eta. Oh, tadi geus ngobean embe. Aduh, aing. Oh, maafnya. Cuh, Bener teh aya teh job. aya ieu mah selawe, pokona mah beres we. Gede teh. Gede anget ieu mah. Waduh, namun leutik mah embung urang mah. Heeh. Biar molor dia. Heeh. Oke deh, kalau gitu mah. Siap. Oke. Gaskeun. Kumaha isukan we, yuk, Dra, Oke, angkat gas lah. Orang udah naik balik ya. Ulah naik SD Oh. Mana we nu balik gitu. Pokona mah kumangke we nyemangnya kudu oke. beres, urang mah mung nyaho. Tenang we bereskeun. Siap. Terus urang balik deh. Udah leutik Assalamualaikum. Alam, ganggu wae deh. Si Acil nitah aing nagih kasih Acot nu gede. Soalnya nu gede teh loba ieu. Manya cadukna nu gede. Mah mungkin nu gede ya. Aing nu bego apa nu si Acil nu bego nya? Aing geus jebloki bego sih. Masih Acil nu pinter. Daripada paling parusi ngantengan lah jelmana lah, Acot lah. Jaman kuari jelema ditagih malah ngambekna ngambekan kene non ditagih bingung tapi ieu nya kabar si Acil kumaha ieu nya saya inget eta si Acil kumaha eta urusananya aing teh padahal hutang manehna teh gede eta sagede pantok. Tapi kayak aing teh dukun.
Pak. Aing teh dukunnya. Aing piraku ieu ngagunakeun ieu ku yang cepet ku aing geura disantet ku aing ieu. Si Acot ku aing tempokeun sia nya. Arek minta duit ke bapak. Waduh, itu si bapak bakalan naon tuh. Kurang jadi sieun minta duit lagi. Pak. Wah, itu jadi minta duit. Bisa-bisa dulu botak ya kebutan gigi bukan geus kabur. Tidak beunghar atau iki cara mah. Minimal teh kudu beunghar. Aing hayang bayar hutang sebenarnya mah. Sebenarnya mah capek ditagih-tagih hutang. Komoding nu nagihna teh lain melalui bapana langsung. Malah nitah ke anakna. Kalau dipikir-pikir aing kita boga duit, imah ge kagusur, kumaha ieu teh. Mana boga hutang teh mending gede kecil. Misalkeun ieu mah aya nu mere, aya nuhun 1000 nuhun. Nah, kebenaran aya jelema na ieu. Pas, urang teu butuh duit ieu jeung mi kopi ieu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kali sih dijadi baik. Pak. Aing di dieu naon? Mana? Mana naon? Nu gede mana nu gede? Naon nu gede teh? Pokona nu gede, nu gede. Heeh, naon nu gede teh? Si datang-datang ujug-ujug nu gede mana nu gede? Naon nu gede? Jangan marah-marah, Bos. Itu urang teh keur nagih ieu. Nagih nu gede. Kita anakna sahanya. Aduh, urang teh ingat deui sahanya. Pokona eta weh. Ditanagi ku anakna saha? Maksudna saha? Ai maneh mun ngomong sing ka bener. Pan biasana mun maneh ngomong jeung urang teh aya sopan santuna meureun tata carana kumaha. Jadi sarua-sarua ngarti. Kitu. Tadi teh urang teh ocon. Ocon tadi. Lain kitu-kitu henteu, urang teu ambek-ambekan jelema. Teh mah ocon sampulannya. Tadi si ambek-ambekan ka aing. Ayeuna we sia pura-pura leuleui ka aing. Hayang ditimpu ku aing sia. Wes. Tenang boy, tenang. Kan kita bisa ngomong yang baik-baik. Jangan pirebutan. Ampun. Geus eta mah. Supaya lebih jelas, obrolkeun lah. Baik-baik jeung aing. Ulah pake ngabentak kos tadi. Ingat sia. Oke. Udang. Aduh, berat geuning sia teh. Adalah. Ampun, Mang. Aduh. Masih sopan ka aing sia. Kieu teh urang teh dititah. Mas sudah dititah usaha maneh teh. Si Acil. Heeh. Dititahna usaha maksudna si Acil teh ngomong naon? Kudu neangan nu gede. Heeh. Maksudna neangan ka saha ka urang? Heeh. Ai si Acil. Sing jelas geura mun boga pagawean teh ulah sok kitu maneh. Kamu urang menang nu gede dibere jeung kopi. Dibere kopi. Heeh. Nu gede. Heeh, nu gede. Aing jadi bingung. Nu gede Gitu. Ente ti tadi nu gede sedangkan awak maneh ge gede. Heeh sih. Sebenarnya urang Apakah gede. maneh meureun dititah si Acil nagih nu gede? Ka urang. Heeh. Sedangkan urang teu boga nu gede ilik. Awak urang leutik. Nah, naon sagala di dieu leutik. Oh, kitu nya. Apa maneh nu gede? Heeh mah nya urang nu Nah, gede ini nya. mah kieu we urang boga tugas ka maneh balikeun. Jadi Wah. kieu. Si Acil bapana anu boga jenggot Pirang lain. pirang pokona mirip Oh. warna caduk kitu nya. Oke. Kieu anu mah pangtagihkeun manehna boga hutang nu gede ka urang. Biasa we gede ka beungeut. Pokona nu gede.
pang tagihkeun gitu. Bejakeun kayak muncul namanya hasil ya kurang dibagi 50% kumaha Bener nya. benar Awal sih awal dulu. waduh orang mah Aungkeun. Aungkeun make bangku. tah nama kieu pancek si Acil mana cina kita nagi kurang nu gede Heeh. da urang mah berhubung teu boga nu gede-gede teuing tah ieu bawakeun ku maneh we ka si Acil nya tah ieu pan gede ya bikeun we ngan maneh ulah poho ka manehna ka bapana ka anu jenggotna warnana pas caduk ya dengekeun tempokeun perhatikeun ingat tagihkeun deui anu gede oke hasilnya bagi dua 50-50 Awas yang waduh. bener geus teu loba omong keur mangkat tah ieu bawa nu gedena ka hade nya bejakeun ngan ieu dong nu gedena urang Ayan dah. Heeh. Dah. Kopi. emang belum eta budak ya Ih, kita nagih nu gede atuh naonna nu gede ya aing boga keramik we bikin nu gede tah akan keramik sia mbah eka lawan aing dukun PA Alhamdulillah. Ujung bayar kopi. Mau gagal ya. Bayar nu gede. Iya sebenarnya nu gede teh iya. Bayar. Meri lah kok. Ya dibayar ya, nu gede ya. Jadot. Video ini disponsori oleh Kopi Hitam Tak Bermerek. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Subscribe dong.